Jadi iya tanggapan tentang kehilangan sosok Bapak Iyana di Cadas Pangeran dan dikabarkan digulung oleh siluman Oray Koneng. Penasaran? Pokoknya mah stay tune, oke? Oke, hey what's up everybody. Jadi panggil di Jung Urang di channel Padilah TV. Di dia orang teh sorangan, di dia orang mau geng dong. Asa euy, Berishir Iwan Bonaja. aji. Ngeri boy. Tah jadi di video ayeuna kurang rek ngebahas tentang anu keur viral di seantero pokoknya mah di antero luar negeri lah ini luar negeri deui dalam negeri maupun kaum TikTok, FB, IG kabeh pokoknya mah kerame ya di berhubungan dengan sosok Yasmin euy. Gehe lagi ngopi lagi. Oke lah, jadi iya tanggapan tentang kehilangan sosok Bapak Iyana di Cadas Pangeran dan dikabarkan telah menghilang dan telah menghilang dan dikabarkan digulung oleh siluman Oray Koneng. Penasaran? Pokoknya mah stay tune, oke? Buat yang baru gabung jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Oke, mantap. Yuk cus di video pertama. Tuh bro, enak. Ya ayat di dia Tinu Tribun Cirebon. Boleh di anuan. Deketan boy. Tinu Tribun Cirebon. Yana yang hilang di Cadas Pangeran ternyata ngeprank. Ditemukan di Cirebon. Ini kata Kapolres. Jadi tanggapan dirinya kumaha? Tanggapan orang pokoknya ai naros we nya abdi maka Kang Yana. Ai Kang Yana jalmi atas surupet. Ngeprank teh ada omong euy. Kumaha? Ai Kang Yana leungit tawah yang dipencit. Depositkeun heula Mang Yana. Asupna Sweet Bonanja. Gaskeun ieu di dieu aya deui video anu kadua. Video sih loba jadi teh. Tah ieu aya tanggapanna ieu. Yana Ayana naon ngamasum kumaha goblok geus we Yana urang gelut jeung aing. Tuh Mang Yana geus anu nangtang ngelut ieu kumaha sih ya. Deui tuh. Itu nu TikTok nyali. Apa kabar cenah? Oray Koneng nanya. Rame banget SW ku hari ini sama Oray Koneng cenah. Untung teu Oray Kadut oge. dong teh koneng oge nya. Tuh gehel ieu Mang Yana aslina euy. Mang Yana doraka sia ngeprank. Ayanan tadi tinggal orang dina izin. Ayan Loba pisan ya tuh. Yana Sumedang tinggal ieu. Assalamualaikum Kang cenah. Kumaha bet kitu segala atuh abi sebagai umat warga negara teuas ku kejadian ieu. Ulah sampai nami Kang Yana dipikasieun dipikangewa ulah kitu atuh carana. Waalaikumsalam cenah hapunten we abdi teh nuju gabut Kang Tony kumargi di urang ti iseun nya ku abdi diedankeun sakantonan merame tadi nama. Cik mikir Mang Yana heureut ajig. Manawi teh moal kieu duh posisi Akang di mana ayeuna diadu we Kang. Diadu we Kang sareng abdi joget pargoy kumaha wantun teu
wantun teh cenah kagok edan ya abi cenah. Abi nuju di perjalanan cenah. Di antosan we cenah di Kapolres da. Rame yuk Kang gerak di ditu mah. Aduh abi teh biasa joget Kang teu wantun ah. Alah bacot kumaha akang we lah ayeuna mah sok weh cenah. Ngaropi dina tahanannya dina tahanan di dieu mah dina tahanannya tuh. Siap Kang sakali deui hapunten cara abi salahnya. Aduh emang ya na. Ieu ngeprank anjing teh kaleuwih kieu kumaha nya. Jadi cek urang mah ka Mangyana nya kudu kumaha nya asa heureuna teh asa kumaha coerang asli. Ganti ngaranna Kang Yana mending ganti Yana tipu. Ya, aya emang teh bisi pajarkeun urang bohong ya aya salami ti wayang juri. Awas ya Yana ku aing panggil di jalan dipegat goblok. Nah, lampahan sia jadi aing bukan tudingan majarkeun teh sia disebutkeun ku bangsa aing. Padahal sia wawalak ku aing awas sia diala di organ goblok. Awas sia anjing. Nextnya Mang Yana tah. Ya, sorry. Aduh, salah euy. Yana, Yasman. Yana, kumaha? Ariana sok sing bener Yana, hoyong mah kumaha? Geus sok Yana mah. Saklak. Gelut jeung aing mah pusing sia mah, musingkeun. Minta sia geus ka TikTok. Mang Yana ieu tinggal ieu. Baturan nepikeun ka Waliridan di Cerdas Pangeran tah. Tingali Mang Yana, ku Mang Yana tah tingali. Tuh baturan nepikeun ka welaan. Ieu tingali para kiai melaan Mang Yana ngeprank teh sok kamalinaan ieu mah. Dugikeun ka tapana tuh. Pas kitu ieu aya kena prank sasumedang ku Payana cenah. Payana jalmi heureuy teh sok aduh ya Allah. Ieu Mang Yana hiji deui. Bedakeun ka sajumlah wadiap palan wang saurai. Tah Mang Yana. Isukan ngariung. Isukan kumpul urang demo ka Polres. Wawalak bangsa geus kasalahkeun si kurang ajar. Yana. Di dagoan sia ku aing di organ diala sia ku Mang Yana mah tuh udah tinggal itu tim mimiti keneh nepi ka TV1 tuh. Warga Sumedang Selatan hilang cenah di jalan Cerdas Pangeran setelah memberi tumpangan sosok misterius Mang Yana. Aduh. Jadi misteriusna teh naon Kang Yana eta teh Ultraman. Tuh Mang Yana aduh ya Mang Yana. Pokoknya mah Mang Yana pemugi ah soknya cing didamangkeun. Ya gitulah pokoknya mah cing sehat panjang umur panjang segala nanya pokoknya mah cing ageng rizki pokoknya mah Mang Yana ngeprank nang kayak kirang hot kayak mah Indonesia kok. Pokoknya mah nuhun pisan Mang Yana katampi etang-etang Mang Yana masih hantopi Kang Wabi Mang Yana mah pokoknya mah Mang Yana kitu nya ti Abi Padilla Sakitu we ti Baroh ti pusat mah. Sakitu we ti Wan Bonajam. Pokoknya mah Mang Yana mun lalajo ieu jangan lupa klik like, komen, subreg Mang Yana. Oke, nya sakitu video teh Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh saudara Yana, bagus sekali Mang No asupkeun. Anjay, teuing. Mantap.